Ya, bisi teu narima ieu mah ku papatah nu rada hese. Urang amalkeun we nu sederhana. Tingali kupingkeun lagu Oma. Hei boleh saja kau cintai dunia. Lain ulah pek beunghar teh kudu komo dipake hade mah. Tapi ingat suatu saat kau kan meninggalkannya. Betul tuh? Sekarang atau lusa, tua ataupun muda, yang pasti kau akan mati juga. Ya, benar eta omanya lagu Pak Haji eta. Hei berbuatlah apa yang engkau suka. Tapi ingat semua itu kan ada balasannya. Melak cabe jadi cabe, melak bonteng jadi bonteng, melak hade jadi hade, melak goreng jadi. Ya Allah, sedangkan budak ayeuna eueuh didikan pasantren, main game online jago maca sapinah boloho. Belajar tajwid banyak yang gagal, tapi joget TikTok banyak yang hafal. Dayeuna mah jeung ninina joget TikTok tuh nah HP teh na janela. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. La ilaha illallah la mawjuda illallah. La ilaha illallah la ma'buda illallah. La ilaha illallah la matluba illallah. La ilaha illallah la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ama badu ngarah tereh amin. Da mau balik teu rame mah tara didengekeun ayeuna. Dak urang teh ari rek ngabodor di hareup ajengan hungkul. Jadi mun hayang heureuy mah eta teh ilmuna, ya ilmuna. Dibantuanana teh ku ibu-ibu. Tak di hareup teh salah ieu teh panitia teh nuna mustami teh. Ajengan meusina tetep dipayungan kuduna teh digigir jadi ulah tetep tong mengkeran. Lamun kieu mah kan interaksi ripuh jeung nu karieu mah. Sok tanyakeun ke ajengan nu pangjagona pidato hese interaksi jeung bapak-bapak. Anu bapak mah seurina ge atuh da gengsi komo mau balik leutik kieu mah seuri teh ditahan he. Tak salah ieu teh penempatan mustami teh salah pisan. Tak uang serius we ngaji teh penting ayeuna. Halo ieu teh halo. Urang langsung ya. Hormateun simkuring para kiai, para ustad, para alim ulama. Pokoknya para alim netepan gewang hormat penting ayeuna. Sok salat, nutara salat ge mudah-mudahan ku Allah sing dijaga amin. Ngan eueuh ka era meureun. Tara salat mah. Pan aya alim ulama, aya alim netepan. Nya kitu deui. Nu hadir kaya tempat ibu-ibu, bapak-bapak, para pemuda dan pemudi kum sadayana nu hadir. Mudah-mudahan sing disehatkeun dohir batina amin. Ajang naon loba duit ge ari mikiran Bang Emok. Da panyakit eta teh. Leuheung urang dieu mah jigana boga iman kene di Cipatujah mah geus 2 jelema gara-gara Bang Emok bunuh diri. Da merenjang mayar. Wirang matak sebenarnya mah kan ayeuna mah didalilan ngomong kumaha aing we nya geus kumaha aing.
Padahal geus puguh haram mah tetep we naon. Pahingan atuh budak nese ngaji da di parab duit haram. Na'udzubillahi min. Tos. Para santriyin wa santriyat oge busiyin wa busiat. Sadayana we. Anu ngaji bada maghrib di urang teh santri teh tong nu jauh wae sing dipanjangkeun yuswa bari ibadah amin. Ieu teh da make judul lot bias kieu ngedit foto ieu. Jiga nu kagencet bangku aing. Teh naon judulna tabligh akbar dan santunan anak yatim gebiar Muharram dusun Tongoh bersama dai kocak. Itu leuweuheun euy nu nyindul teh. Bersama dai kocak serba bisa. Bisa naon sih temeakeun parasmanan aing. Ustad Atpi Hakirunas MPD. Di tahun baru Hijriah mari kita tingkatkan ibadah, kuatkan ukhuwah demi menggapai hidup yang penuh berkah. Karunya tadi baca ge ieu nu nyetak euy. Jadi aya judulan ieu teh ngaji teh ulah nu maot ti imah euy naon teh. Oh tingkatkan ibadah, ibadah intina mah sing beuki daek ibadah. Ngeus gitu intina mah. Ibadah jeung kuatkan ukhuwah sing alakur intina mah kitu. Amin. Nah, ari ibadah teh luas, ieu teh keuneu langsung kana eusi ieu teh. Tah intina mah satu ya Allah eusina tina ibadah urang teh nu sok dikedalkeun mugia Gusti abdi sing tebih tina musibah. Amin. Jadi ku ibadah teh mudah-mudahan musibah teh ditebihkeun. Amin. Sabab teu jadi jaminan keur tsunami di Cipatujah anger tukang ibadah ge nyarangsang. Jadi nu maksiatna 5 urang nu keunana mah eta teh bisa ribuan musing ajengan ge anger milu nyangsang jeung sempak-sempakna. Matakan ya Allah ibadah abdi mah mudah-mudahan sing bisa nahan tina sagala rupa mara bahaya. Amin. Tapi tong salah Kang Haji, Kang Ajengan. Ku musibah teh jelema jadi eling. Sok we kieu. Da keur dikir mah keur jag-jag dikir teh jarang, dibere we nyeri huntu, da ngadadak wiri dan sabeupeting. Oh berarti kudu nyeri huntu heula. Allah nyeri. Tuh geuning ku musibah teh jadi eling. Anu loba duit jeung nu loba hutang beda elingna. Dan nu loba duit nu bari cengir da geus nyampak duitna ngadoana. Ya Allah barokahkeun abi, sehatkeun abi. Bari seuri eta teh. Beda jeung nu loba hutang mah. Gusti. Anjing teh bagian babayar ke Bang Emok. Kirang 70 deui. Heueuh biwir majikan nu heueuh. Alamna sholaka sodroknya isukan bae Bang Emok. Jika nu biwir mah inna sholati wa nusuki. Nyeri ati salaki kagoda ku si tati. Aya cetati asli aya cekokom eueuh cekokom ce Imas eueuh dengekeun Imas ya teh dengekeun Imas Mang Maman Mang Edi Mang Agus dengekeun. Halo sok gerak kudu nepikeun kadinya napakuran teh benernya euy teu salah ieu teh ya. Hayang ningkatkeun ibadah nyauh deui. Da sebenarna mah kan eusina salat ge kadar-kadar ngadua. Laras ini gitu cek logot teh. Cek lugot teh salat teh kadar-kadar ngadua cek bahasa. Ari ibadah teh salat teh adalah ibadah. Berarti eusina mah tong nyapirakeun doa. Laras kitu ya teh. Ya Allah ya Karim. Sok pamuda nu cadu tara salat dibere we gempa. Da biasa eling. Astagfirullahaladzim. Beres we gempa. Da teh eling deui. Nuhun ya Allah beres gempa teh jaba abi tos dudur aya jadwal ngadu hayam goblok. Sebentar rek eling. Naudzubillahi min. Matak ya. Hiji sing mudah-mudahan urang teh sing tebi tina musibah, tina ladang ibadah. 2 tah. Ya Allah abdi mah sing dibarokahkeun rezeki. Laras teu?
Di saat ayeuna rezeki teh jiga katempona teh halal padahal eusi nama naon haram. Hese saur Imam Ghazali ge hayang neangan barang halal mah. Matak mun hayang neangan barang halal teh kieu cenah teangan taneuh anu eueuh nu pimilik masih keneh murni eta teh taneuh teh eueuh surataneuna masih milik Allah milik umum sok tangah tanean cai hujan ti luhur eta nu halal mah. Ai urang mah pan rajen boga cai, rajen boga bubuahan, mulung ti buruan batu. Sarua pan haram. Izin. Da Imam Syafi'i mana pika izin pan hayang buah. Halo? Intina mah ye, tong di kotoran hatete meh kuat ukuah jeung ibadah. Tong nepikeun ka syirik kana nikmat batu. Tong kieu bu yo. Puasa tinggal itu saya teman soget bapak nama tuh mangis kabeli saya motor tinggalikeun Nmax ari aing Supra X mau bahagia teh rumah tangga gitu tinggali bapak nama tuh mangis kabeli tuh mobil teh mobilio ari aing cocokan si tayo si teh tah eta nu jadi penyakit ibadah teh yo beda kahirupan urang jeung kahirupan nasibna kabeh ge berbeda-beda urang jeung tatangga teh beda nasibna teh eta teh nu ngaruksakan ibadah teh sok syirik kana nikmat batur punten bade tumaros bu ari nu kemar modal na bareng teu jawab tong ngajedog wae nu kemar modal na bareng teu cacakan nu beungeutna akur takdirna beda komo nu urang beungeutna berbeda-beda jadi itu kudu nepi ka syirik da ukuran nikmat urang jeung batur teh pasti beda. Ustaz jeung aya jelema nu ngewa ka abdi antepkeun da ka surga mah moal ngelewatan imah si eta ieu. Betul. Kartos ieu wajar abi mah ti laut galak teh jeung lorok kidul aing kapi uwa tuh. Jeung Putri Duyung mah kapi lanceuk eta. Kalangan sainung. Oh sok teh koda. Ya tuh. Teman. Aqua 2.500 Panta 5.000 berarti nyuguhan ajengan teh 7.500. Kayak itu engko aing. Bayar. Lanjut. Ari dangdutan marewas ya teh susugun teh. Teraskeun ieu teh ngaos teh. Nah, salse we diulam deui heug teu ka ajeun aing. Geningan kudu nyamung da dibere judul ku panitia kumaha hayang alus ibadah nepikeun ka ukhuwah Islamiyah ge alus da eta nu kudu jadi kunci da kabeh ge ye hayang kuat ukhuwah mah aya nasib masing-masing da beda tuh rezekina urang jeung batur teh beda nasib urang jeung batur ge cek tadi ge beda nasibna petani kudu bebelokan nasibna ajengan wayahna kudu ngaji pan penyakit ayeuna mah usum ustad nu payu pidato tapi teu mah santren acan usum ayeuna rek diulem di doraka sia teh nu ngulemna geus apal maca Quran teh teu bener nya kunaon atuh da ngudagna heureuy atuh. Halo guys, nasibna meureun anu nungguan WC di pom kudu nungguan tai batur datang teh budak pas sakol agama can mayar abdi kelajang dinten ayeuna teh can aya nu ngisi doakeun ku ujang mudah-mudahan dinten ayeuna teh seueur nu muncrat ka pom kabeh ge boga nasib masing eta mata kade tong berat sabelah ya urang teh boga cita-cita anu mulia punten abi mah yakin da orang di mah teu di papatan ku ngayakeun ieu acara ge geus ngamalkeun nu dua ieu teh eta teh tina ukhuwah teh pan ku urang nyaah ka anak yatim teh keur ngamalkeun teh ukhuwah Islamiyah meh alakur nyontoan meureun nu beunghar nu tadina koret jadi naon bager miluan we riwang riung akur alakur tanu miskin jeung nu beunghar teh eta teh aya nilai positifan. Halo ieu teh halo da atuh numpo pangajian sakieu mah loba cek abi mah da jang naon kos di Kuningan 2 desa ari teu didengekeun da budak diharup hareureui ngeuing teh kaweur anyar keneh teu geus kadengeun teh mun direkam teh tak jang naon aing mah mustami loba mending kieu rarapi leres teu. Halo guys, katingali ieu jamaah mah kompak hempak sarempak ka pangaos nu sila tuh aya nu hulang-hulang tuh aya nu nangunyar di jero tuh aya
Yakin nu kurulang-kuruling di pangaosan mah bakal dibarokah daripada kurulang-kuruling di luar tengah peuting tepuguh nu kitu mah jiga sero ece setan. Alhamdulillah urang calik di pangaosan sanajan panontun cuaca rada tir tapi di pangaosan mah da loba dahareun insyaallah balik bakal gede hidayah ti Allah subhanahu hitut tuh aing teh moal bekok kali itu. Tapi kahartos bahasa abi kieu punten kasarnya kahartos teh pan ieu mah rada kota saeutik atuh mineng abi mangalewat ka dieu teh pang minengna naon pan murang kali nu kahiji di Bayasari. Alhamdulillah keuneulah bahasa kita aing ngomong Indonesia sieun ngacapruk nya GS2 di Darussalam anger sok kagok ieu ngomong Indonesia teh. Sayang bebeb kalau makan hati-hati nanti kebereyan ku cucuk ikan. Ah kamu ngagetin aku kan jadi ngarencod. Kan geuleuh. Nyakin. Tuh darah mekene belah ditu Pak punten. Da ieu mah caricing wae eta tadi. Nu seurina teh matak mending balik da cek urang. Nah mau ngadengekeun aing. Halo guys. Hese Pak hese. Kene pada abi ningali umur mah atuh 32 tahun ayeuna teh. Anom kan kelahiran 83 we nganikah 22 tahun mata abi mah umur sagede kieu teh geus boga nu badag da ti SD murang kali teh mas santren teh. Alhamdulillah. Ada emung kalau teh mesin kabeakeun awewe baheula teh. Tos WD kana pokok. Geningan tah nu diudag teh eta urang. Ya Allah, aya nilai ibadah, aya nilai ukhuwah. Mata abi mah yakin orang dia mah ahli ibadah sadayana. Bejanapan Pak orang dia mah salat subuh kan nepi ka luar-luar senal teh. Nyanya jurig senal mah di luar. Masjid teh hade ya teh pinuh ngan berjamaah 2 jajar imam jeung karpet. Aing ge apa moal ka 3 jajar moal. Laras teu. Sedengkeun kunci barokah teh eta kumaha lalakina sok salat subuh tara mun aya lalaki cadu tara salat beunghar eueuh eta teh berkah teh eueuh boro-boro eta teh istidraj lalaki dengekeun lamun aya lalaki cadu tara salat ulah waka ngomongkeun berjamaah sorangan heula tapi ku tara salatna rezekina melimpah di mana-mana. Eta teh istidraj cek alo teh kieu kop da ku aing mah dibungahkeun ayeuna ngan engke sakarat sia teh calawa. Dengekeun edisi teh lain kalah melong. Sia teh mah ka aing, sia teh mah ka aing. Lain ka aing eling sia teh. Halo. Lanjut ya teh. Teu kudu aya atuh ajengan teh nu galaki ulah limpeu kabeh. Da lain lauk tawes. Halo guys ya teh halo. Makana udagan berkah udagan ieu hayang ukhuwah teh geus dibuktikeun ku urang dieu mah lamun ngudag barokana geus diamalkeun eusina rek ukhuwahna pan keur ngariung ieu teh cikal bakal alusna ukhuwah Islamiyah amin. Matak balik ngaji kudu aya bawaeun ulah asup ti ceulik katuhu kaluar ti ceulik keng kudu kana hate asupkeun kana ceulik tetepkeun kana hate kudu jiga bapak-bapak ngaji makan tungkul muntah leuh pas cengkat weh beak sapiring. Halo ajengan datang ka dieu teh lain asapang nyana arek ngageuingkeun rek ngadaur ulang sampah kumaha sangkan sampah nu geus dipiceun bisa dimanfaatkeun deui. Lain goreng pada kudu aya nu tegas kieu teh kudu aya teu sakabeh nu kasar goreng teu sakabeh nu lemes alus awas eta teh sapertikeun kieu ya ajengan teh kamarasjen teu masjid dihukum sia isukan meresan bakal kudu ngabersihan WC cek ajengan cek urang mah alus daripada kolotna kieu ujang emam ketos emam main game deui engke mah tos maghrib teu kedah ngaos wang ka pasar malam jeung mama goblok kolot kitu teh mending nu bieu galak tapi nyokot bener laras teu. Jadi teu sakabeh nu kasar goreng teu sakabeh nu lemes alus kasarna parudan merek kene manfaat ngahasilkeun engke cipati tapi lemesna lukut matak disoledat jelema.
Leres teu. Sedengkeun pan ayeuna mah dileungitkeun tegasna teh. Da guru teh loba nu dipenjara ayeuna mah. Halo guys. Oh mau beuki rieut sakola nepi ka jam 3 sia teh irah ngajina bebal. Leres teu. Uing mah jujur ngadukung tapi pelebah ieu mah geus beak. Budak teh keur mah capek di sakola dibere waktu ngaji sakedeung atuh panyesaan otakna teh. Aisyah teh percaya akhirat atau henteu kunaon budak teh di pasantrenkeun kunaon waktu teh kalah dibeakeun atuh jang neangan ilmu agama. Da di akhirat mah moal ditanya hiji tamah hiji, salat sia teh bener teu, maca tajwidna bener teu, apal teu sapinana, teu bisa moal ditarima ceuen dengekeun. Halo guys. Sok da palebadinya mah urang mah wani ieu kajen kene rekaman dikirimkeun. Iraha ngajina budak teh. Halo guys. Matak punten dina ukuah bakal ngasilkeun nilai anu luar biasa persatuan dan kesatuan ku ngaji mah apal mana hal anu baik dan mana hal anu buruk jeung deui tina nilai ukuah teh waka ngomongkeun kabarokan eta barokah mah nilai anu tertinggi minimalna urang teh moal goreng kabat tong kieu kabatur teh ongko tukang ngaji ongko tukang santuna teh tong dideuketan si eta mah tukang mabok ulah euy boa di deukeutan mah eureun minuman kerasna lares teu tong di deukeutan si eta mah bongana hese ditiung deukeutan boa di deukeutan mah jadi daek naon kapan cek kata-kata ge kupu-kupu yang indah dulunya adalah seekor ulat yang menjijikan besti denge pan baheula mah kupu-kupu teh hileud heula nya tuluy jadi kepong tuluy jadi kupu nu baheulana ateul teh mulya jadi katempona teh indah. Boa ayeuna tukang mabok, isukan mah tukang sholawat amin. Ya Allah ya Robbal. Jangan langsung terburu-buru untuk menilai sesuatu. Ini hanya soal waktu untuk bermetamorfosa guys. Tong goreng kabat hasil tina pangajian teh yeuh. Matakan mending kene urut bajingan daripada urut ajengan. Urut bajingan mah tobat, urut ajengan mah kumat. Contoh pun tanya Pak Ajengan, ada orang dicebat rumah Ajengan kan contoh supaya orang teu balaga. Urut bajingan mah tobat, saha anu sholawat di masjid teh sorana beda ieu mah. Kapan sieu teh baheulana mah tukang mabok, ayeuna mah tukang adan. Alhamdulillah. Urut bajingan mah ngeunah kana ceulina. Beda jeung urut Ajengan. Lain saha pas Idul Fitri teh anu digerebeg di imah Cekokom teh. Eta Ustad Muhyiddin. Artinya lain ngagogoreng ustad dengekeun heula mata kudu tamat ngaji teh. Jadi masyarakat kudu cager, jadi ajengan ge kudu ajengan tong goreng ka masyarakat, masyarakat tong goreng ka saha. Pan kudu aya nilai ukuah tah. Laras kitu. Teu meunang masyarakat teh ieu. Aing mah teu hayang nitah ajengan eta teh bongana ka aing ditiung kumaha aing eta masalah euceu eta mah. Da ditiung mah wajib, leres teh. Keluar mah kecuali di imah jeung di WC. Ajengan teu meunang ka masyarakat kieu, aing ge teu hayang datang ka sia, bongana tahlil teh amplopna pegang. Ulah euy ajengan kieu. Tapi da emang tahlil teh tong 50 wae atuh. Taekeun 100 mah rada gede teh teh. Di urang mah geus naik 200. Pamayang geus 200. Oh lamun jungurebkeun memilu kana 300 eta teh. Lamun jeung talkin mah kadang 400, kadang 45 eta teh. Komo lamun nu tabrakan leuwih gede eta teh. Nu ti kuncung di laut mah leuwih badag 1.100.000. Tak bingah aya nu kojol. Gelo. Artinya jadi ajengan tong goreng ke masyarakat, masyarakat tong goreng ke ajeng. Cik amal ke nilai ukuah teh bakal terjalin baik. Amin. Amin ya Allah ya Robbal. Da kamuliaan jelema mah teu diukur ku jubah. Urang mah ieu jubah menang meuli di Shopee. 130 itu. Ieu mah bisa meuli sok sanu teu boga meuli jiga ustad. Naonna tuh ustad make jubah jiga nu asap pangkiai. Da batur pidato sok ieu mah aing ka dieu make duduk we teh. Berarti ieu mah lin lambang surga. Laras teh. Dan ditilai ku Allah mah walakin yang duru ila qulubikum wa amalikum. Hei, hate jeung amal maneh nu bakal ditilai teh saur Allah teh.
Allah Karim bahasa bieu we asa rada kana ceuli teh getek Al Mukarrom Kiai Haji Atpi da reuwas ka urang da di imah ge urang mah tarah kitu sugan cek pamajikan teh Al Mukarrom geura nyatu hakan ku siapa pada Al Mukarrom eueuh pada mah cucukna we teu biasa we aa urang ge teu boga duit berarti eta mah sebutan teuing cek Allah mah ngan urang mah kade teh pedah diulem we ngelingan diri meureun pribadi khususna umumna kanggo sadayan teu apa boting bersih kana ibu leres teu ya Allah tong sok goreng teu kabeh nu dijubah teh kiai da di Mekah ge nu ngangon onta teh make jub tempo sok di Mekah nu ngangon onta di Jarubah ngan teh di Kopea hungkul marawa parab berarti jubah teh lain lambang ulama atuh leres teu teu kabeh nu buukna jabrig culik aya nu buukna jabrig da ditunjuk ku culik mana cek aing teh di tempat teh balad urang uang goreng cek aing mah mending kene jabrig tukang sodako daripada botak tukang adu hayam pan hayam teh curhat ka sapi teh kieu cek hayam teh pi naon yang teu ngeunah aing mah ku jelema pira ge mah cokan pares saeutik aing nepi ka ditajong dah nepi ka dibaledogang dikorowot bujur aing teh neuleug ting aya anting eueuhan eta sapi dan nu ngadenge curhat hayam milu jebleh komo yam aing mah susu diracek unggal poe nepi ka linu emangna aing teh jablay naudzubillahi min abot ngaji teh abot nu tukang seuri nu hareup ngajedog terah salatullah salamullah sareng alam toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badriyah Allah salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin amin ya Allah ya Robbal coba bu mun urang hirup caliweurat teu ngamalkeun nu ieu ibadahna eueuh ukuahna ripu ye lalakon urang lamun tara ibadah goreng kabatur naudzubillah lalakon berat beuki diberatkeun hiji nu can kalewatan ku urang teh ye sakaratul maut jeung nyerina anu kacida kalaman teh acan Pak acan kakarek sakarat teh dua pertanyaan munkar wa nakir nu matak dikasieun mudah-mudahan urang mah ku basar mubasir amin tilu hudang ti kubur bari keluarga Allah nu ngabaturan hiji-hiji acan opat perjalanan alam masar lima dibagi buku catatan amal genap ditimbang amal kakarek 7 nyukang dina siratal mun eueuh ibadah mun tara salat tara berjamaah goreng ka tatangga rek naon bekel urang rek kumaha halo ya Allah Karim da geuning urang teh sok malaweung teh teu apa makanan nasihat terbaik tetep maot kudu jadi nasihat pan kitu kieu kumaha dina kitab Daqaiq teh matahari teh terbit di sebelah timur Bapak Ibu terus terbit di sebelah timur terbenam di sebelah engke mamun kiamat mah kumaha terbit di sebelah barat terbenam di sebelah jelema kan nu nyesa teh jelema munafik hungkul teh rawas ini ningali Quran ternyata Al-Quran
geus eueuh aksara hiji-hiji acan. Dirinya teh jelema teh nu ti pasar eureun eta nu nyesana teh nu munape kukul balik rek muka Al-Qur'an sabab baheula cek umat Islam yen cirina ieu teh mun geus kieu teh kiamat pas dibuka eueuh ayat Qur'anan. Didinya jelema hulang-hulang balik dewe matahari teh normal terbit di sebelah timur terbenam di sebelah barat. Sakedeung deui ciri kiamat ngan punten pintu tobat moal dibuka. Berat mun eueuh salatan ngaji ya mer isukan pinu masjid nerangkeun ya. Halo? Ieu mah anu adan eta anu qomat anu adan aki-aki anu qomat nu ngepel masjid nu ti soledat pamuda ye wajar mun aki-aki resep ka masjid eta justru tegebleug ka era mun tar ka masjid. Da inget kana maut tapi lamun pamuda resep ka masjid luar biasa sabab teu panjang harapan bisi isuk maut teh lares teh matak luar biasa we mun pamuda berjamaah subuh luar biasa alhamdulillah. Dai uyah moal TS kahana moal ka luhur pasti ka mana buah tara jauh murag tina tang budak teh soleh da inung bapana sol geuning ustad aya budak ajenganna soleh geuning budakna baong eta mah buahna beak digorogotan ku lalai. Halo? Mun lompat kana eta mah bener ieu teh nu nyieun judul teh lain jujudulan asak asli berarti memang aya permasalahan anu aya zaman ayeuna. Kenapa? Ku HP ukuah teh geus leungit sok saimah da teu patanya tarungkul kabeh. Bener teh? Ku HP kata abi mah punten kunaon budak di pasantren hiji gara-gara HP dua hancur deg umur 3 tahun teh geus lalekoh nyebut anjing teh atuh mah pasantren keunda di pasantren mah soleh atuh nu kadua ge mah di pasantren kuring mah kieu kajen kene papisah sementara jeung budak daripada salilana di akhirat. Aya dap tatangan ngomong kieu ka urang aya duaan ustad jika tu leutik kene mah engke we kaluar SD jangna budak teh di pasantrenkeun papisah leutik kene cek urang teh di kieu kene meuning kene papisah sementara daripada engke di akhirat papisah salilana ngantep budak sia teh ibadah repe digitukeun. Da ayeuna mah paeuh matak punten mun masantrenkeun budak ti SMP misalna teh keluar SMP kelas 3 SMP engke we cenah budak teh masantrenna teh pas kelas 1 SMA moal bener geus ngamunuh hanyir. Keluar SD geus teh bener aya sabab geus 5 kelas 5 jeung kelas 6 teh geus lalakoh bobogohan teh ayeuna mah. Anger pilihan utama kudu ti SD masa budak ayeuna. Ngan dina pada teu kuatna keluar kelas genep ari cita-cita hayang didoakeun ku budak pas maot teh. Ayo budak nu di pasantrenkeun ye nu 7 poe mah ngadoakeun eta mah dibere besek sia teh. Besekna Allah mah da moal anu ngadoakeun. Betul. Pasantrenkeun atuh da ieu mah udaganana usaha ari elmuna eueuh paingan balangsak pas maot teh beak we direbutkeun tah harta teh ku anak. Lain melong eling sia teh. Halo guys. Matak nilai ukuahna teh kudu aya. Amalkeun ti ayeuna ku ajengan geus dibejaan sabenerna mah nu diterangkeun ku abi ku ajengan ge sok diterangkeun da sarua kene da moal beda dalilna mah kunaon atuh make ngulem urang hayang nepaun deuleu beungeut anyar we. Laras teh dalil syukuran kitu dalil takwa kitu dalil muharram moal jauh aladina amanu hajar wa jahadu moal jauh tapi nilai ku ayeuna abdi mudah-mudahan aya nilai semangat terbaru meh ngabangkitkeun barudak-barudak anu ngaredul kana ibadah amin. Urangna sing alus tong digoreng aya nu ditato pamuda ka masjid ditunjuk moal ditarima salatna tong salat teh maneh astagfirullah ceuk saha budak ditato ka masjid buat ting eta teh leuwih mulia tibatan urang buah geus tobat da lamun dilicin sawak-awak mah bisi modal kumaha lamun tatona nepi ka liang tai. Jadi mun aya jelema tobat ditato dihampura tobatna ngan mun geus tobat tong ditato beuting lain tato eta teh hapur ka bentar gelap. Kitu ulah goreng kabat ayeuna tukang maksiat enjing tukang sholawat amin.
Ayeuna tukang judi, enjing tukang ngaji, amin. Ayeuna ngadu hayam, buah enjing mah tukang ngadu bagong. Oh mending na atuh gitu. Halo, lanjut, ibu lanjut, lanjut, jod, Allah. Iya tah. Koncina nilai ukuat teh kada tong goreng ka batur hayang barokah mah hirup teh anger ibadah jeung kuat teh tingkatkeun masjid intina mah pinuhan pangajian ge pinuhan da ilmu agama teh nomor hiji punten pakunaon eta ajengan tadi ngabahas hayo pinuhan masjid berjamaah tuluy pangajian ye kana senam mah leuwih sumanget daripada kana ngaji cek desa teh ayeuna bagian senam di anu tempatna wah ngabring pas ngaji mah eueuh teh senam teh tuh ngelekeun bujur 1, 2, 3 apal aing hayang nempo susu anyar gitu lain seuri eling sih teh naudzubillahi min tong tinggalin ngaji sabab bekal jang anak kurang sadayana punten ya punten ibu-ibu tanu di kurungan di jero kupingkeun tong harees kupingkeun Islam teh bakal hampang mun diukur ku ilmu tapi Islam bakal berat mun diukur ku kabodo bodoh teripu pinter teh jang sorangan lain jang batu da urang mun teu diulem momoalkan ieu era leres teu ku ilmu mah hampang aya ustad ngomong kieu ka ustad pamuda ngomong kieu tan aing marieut Islam teh nah sia marieut cek aing mah nu bener teh taraweh teh 11 cek nu jadi 2-3 jeung witir nu pinter mah teu kudu debat nu 11 aya dalilna nu 2-3 jeung witir aya dalilna nu belegug mah nu taraweh mata pinter teh linjang batu jang diri sorangan dan nu ngarti mah moal ngajak pasea moal nu teu apal bejaan lain kalah ngajak pasea leres naudzubillahi min cek aing mata nu bener mah kunut nu teu bener mah teu kunut teu kudu kitu nu ngarti mah dan nu kunut bogaeun dalil batur ge nu tara kunut bogaeun nu belegug mah nu salat subuhna jam 4x2 jam sabaraha leheung kene di kodowan kumasih mah teu salat acan yuh Gusti nu agung hayang nepi ka ibadah alus ukuah alus teh tetep sampurnakeun nilai ilmu agama aing nu ngomong kieu tah cek aing mah nu bener teh yeuh pokona mah aing mah ngabenerkeun ngayakinkeun ka ustad da ustad mah ahli ilmu tapi kudu dijawab pertanyaan aing arek ngetes meureun budak teh naon kitu pertanyaanna cek ustad joget halal haram jawab ku aing teh halal dan nunjuk ka urang tah ieu ustad sate cenah ieu dengekeun matak sia teh yeuh joget teh aya nu halal haram tadi nu halal KBG joget mah haram atuh naon sia make nanyakeun ka aing ciripan berarti eta rek ngetes ka pinteran urang padahal emang sakieu-kieu ilmuna teh ye dengekeun sia teh aya anu halal nu haram mana ustad nu halal sok ngais budak teh joget da moal hees bener teh manya ngais budak rek kieu ujang geura bobo jang geura sareng hees sia teh bobo moal berarti joget eta mah meunang nang ning nang bantuan bu nang ning nang tak itu kudu milu sok bujur teu usik da ngewa nya anger ieu kudu diayunkeun bujur milu jang budak caha jang budak caha cek budak depan aing teh budak sialin joget eta mah ibadah manyarek diharamkeun joget eta mun jagreu mah udah ngewa anger kudu kieu punten Pak Abi nyontohna rada saeutik pasti eraeun da bapak mah lanjut ya teh lanjut diukur ku ilmu mah cek urang haram boa cek ilmu mah halal leres teu cek urang halal boa cek ilmu mah haram da KBG atuh aya nisbat seperti kan jelema sangu halal pan cek agama mah bisa haram sangu teh kumaha mun ngadahar sangu nepi ka kamerekaan teu salat jadi sabenerna mah diukur ku ilmu mah hampang betul
Allah karim. Oh berarti tad atuh menangnya joget tengah is budak. Kudu. Oh jod kidambako muholapatul lil hawadisi nyangsang na kenteng atuh budak. Oh benernya euy. Bener. Kekeketan berarti ustad mah dangdutan teh cik ustad hala dengekeun heula cik aing ge. Dangdutan teh nu kumaha heula. Tadi aya qosidah naon ngaranna teh podi dina pamflet. Anu panon. Sok qosidah eta. Musik haram. Berarti qosidah ge musik tong aya qosidah sia teh. Mun ajengan gitu tong aya marawis da eta ge alat mus. Da teu kaharti atuh ku aing. Ari si eta mah alat musik diharamkeun, ari HP make nada dering. Kapan ada dering teh musik entoh teh. Angkat Syekh Imam Ghazali kana sairan anu dimusikan teu fanatik. Nu penting teu mohokeun kana ibadah. Dan nu ngancurkeun anu mah lain nyanyi lain, nu musikeun sahwat teh lain nyanyina. Tah oratna. Leres teh. Sok dangdutan nu ngancurkeun teh da nyanyina mah teu matak usik bobogaan. Nu ngancurkeunana mah tah dideleukeun bujur jeung pingping jeung buuk. Heuh eta euceut. Beda si euceut teh mantan pongdut teh. Laras gitu. Sok tingalikeun nu ditiung lamun rapih make tiungna. Kan nyanyina ge alus. Tingalikeun jogetna ge bakal diukur daerah ku gamis ceuk si ibu teh pertemuan yang ku impikan kini jadi kenyataan. Paling gituan hunggul. Daerah ditiung berarti ukuran teh anger baju ngajaga kehormatan. Laras gitu. Halo. Cek si Lesti penitiung mengapa tak mencoba. Eta si Lesti gituan. Ditiung kene. Panu teu ditiung mah joget lagi moal gituan. Panu gitu mah wah. Nu ngaruksak teh Yarpaul hayya minanisa geus leungit ka era tinu jadi awew dina muhtar eta hadis eta al hayya minal iman al hayya minal iman era teh sebagian dari iman nu kitu mah geus teu gablag ka diukurna teh ku ilmu. Halo Pak halo geus mulai teu nyambung bapak-bapak. Bantuan Bu bantuan ka dieu ningalin ayo adio aing mah dieureunkeun mantog dangu kupingkeun. Teraskeun eta teraskeun. Berarti ku ilmu mah penting. Ulah mikirkeun ibadah jeung ungkul. Kade ibadah ge kudu make ilmu. Nah, halo Ibu. Tukang karedok teu joget da moal anu meuli moal. Berarti meunang sok nya tukang karedok. Sabaraeun karedokna. Marebueun. Dagoan ku sia. Aya nu meuli moal. Moal. Tapi kan kudu kieu. Leungeun kieu bujur milu. Oje sabarang karedok teh. Marebueun. Antosannya cabena 3 siki atau nepi 3 karung. Engke nu diladan di talian ku karetnya, nu teu diladan di talian ku rantenya. Berarti joget eta mah ibad sok teu goyang bujur da ngewa. Moal anu meuli setruk mun jelema teh. Anger kudu kieu. Heeh kitu aca aya we nu nema. Halo. Mun dihareup ibu pindah ka dieu lah resep. Daek aing mah 2 jam deui ge. Lanjut. Salah penempatan gitu. Da atuh da budak leutik ieu mah pan ngudagna teh aing teh kudu rame. Lamun rame nya ngajina saeutik kudu loba. Ari kieu mah hareupeun ajengan mah kudu ngaji kitab ieu mah. Manya di dia kudu nerangkeun Malaysia Musanana wa majmu'an isi mufrad. Manya kudu nerangkeun ilam anatasi papilogo ti atagiru. Manya kudu nerangkeun alfiah parpa bidomin wan sibar. Atuh beak kabudah ibu-ibu. Jadi salah tempat itu cek aing mah. Lanjut. Tok teu tarik di tukang mah. Di hareup lanjut. Seurina ge. Tos. Heuh sakedeung deui lah. Teraskeun eta teraskeun. Matak bodoh teh ripuh. Heuh kos anu dina WA teh dogeng jelema bodoh ge. Cek budak, Pak Ustad, hari kiamat sekolah agama pre teh. Bingung udah beleguk gitu. Jawab ujang ke kiamat sekolah agama pre, da ustadna ge kojor. Repeh langsung digitukeun.
hese bu ngomong jeung jelema beleguk tad naon sia teh tudad ngaji lah hayang langsung aing mengaji masuk lila aing nanyakeun ieu mah jawab arek ngetes mun ka urang tad Islam teh teu kaharti cek aing kapan yeuh mun nu hitu teh bujur nah mun wudu nu kudu kumaha beungeut bingung aing ngajawabna ari sia mun bekok nu era beungeut atau bujur beungeut ada sok omehan beungeut sia seseuseutna hese bu ongkoh jelema teh tukang ibadah dari bodoh mah sangeuna ye tong riwayat ieu punten paajengan ieu kudu mineng ditepikeun ieu ka pangajian mingonan naon sababna loba keneh jelema nu teu ngamakeun anu sederhana we dina ibadah Fatihah eueuh soraan kudu nama Fatihah teh kudu aya sora Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin nepi ka tamat wajib mun bermadhab Imam Syafi'i karena lobana mah aya keneh jelema anu jempling we teh cek secara hukum sapina teu sah sia salatna pan urang mah ngabadhab atuh kudu dituturkeun atuh laras teh aya nu disoraan teh jelas Bismillahirrahmanirrahim inna sholata wala dolin hancur tepira dina sapina tapi loba nu teu ngamalkeun eta tahiyat nepi ka Allahumma sholli ala sayidina Muhammad ieu jang bekel ibadah eta teh kudu ka kuping ku ceuli sorang at-tahiyatul mubarak kunaon lobana tahiyat teh rempling eta teh nepi ka Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wajib kumaha cenah kama sholaita ala sayidina Ibrahim eta mah sunah ngan lamun ka kuping nepi ka akhir diganyar ngan wajib nama nepi ka Allahumma sholli ala sayidina Muhammad amalkeun eta teh kunaon loba nu teu ngamalkeun halo geus apal mah kudu diamalkeun eta teh kade salat teh yeuh da loba keneh di kecamatan abi ngetes ini kan dia geus dites pas ningali salatna loba keneh nu salat ge yeuh mun cangkat geuning teh ruku Sami Allahu liman hamidah tak eta sok ngayunkeun leungeun di mana mimitina ayeuna mun diitung sok 1 2 3 4 leuwih ti 3 kali batal sia salatna geus we kieu Sami Allahu liman hamidah make dugi kituan eta teh amalkeun nu kitu eulah tong heureuy da kudu bawaeun loba nu can ngamalkeun keur salat da heureuy geura aki-aki jeung incun cicing sia teh urang mamikir akina geus goblok komo incun teu pira usik leuwih ti 3 kali teh batal eceuk Bismillahirrahmanirrahim komo mun kunut pamuda udah cengir nu sok kitu mah halo geuningan tinu leutik ge hese urang teh lain sasawe ngamalkeun ilmu agam ongko tukang pengajian ongko ngaji tauhid ongko ngaji fikih urang teh tapi sok percaya keneh tahayul komo ayeuna mah dina TikTok pang dijualan hodam teh euy sia percaya nu kitu murtad nah anu perkara goib mah serahkeun ka Allah imah cik cenah hodam urang naon oh hodam maneh mah cenah beulah kenca kuntilanak racing heg dipercaya murtad sia yo eta mah urusan Allah sia teh heg ayeuna mah dukun teh pahili jeung ajeng ada sok dikaropea dukun ayeuna mah pokona teu kabeh nu di kopiah cager eta teh heg baca cenah ada tina Al-Qur'an marukan kumaha da aya jelema anu make sihir teh ku Qur'an aya naudzubillahi min awas ongko ngaji tapi kieu kade cenah tong cicing dina lawang pantok bisi nongtot leho maka arti atuh jelema teh sieun ku panto murtad sia teh kade cenah mun ngimpi di udag oray moal jadi kawin jeung pisalakieun ceuk saha manya percaya nu kitu ngimpi di udag oray kawin mah bakal jadi jeung pisalakieun maneh bobogana bakal sagede or eta halo sok aya di anu kieu ye ongko tukang ngaji da teu diamalkeun aya nu maot sok ditunjuk ada cenah nu maot poe Sabtu mah aya nu nuturkeun di mana mimitina da meusing maot poe Minggu ge aya nu nuturkeun mah nya mayit ka kuburan moal pacul sorangan sia teh halo aya buuk luhureun imah geus wak
Wah, cek nu belagug teh keluargana berlagu kabeh. Bapana gebah. Nah, situ inuna teh budak teh pan orokene situ mah nya aing keureuneuh deui. Bapana ngahulang, bueuk ngahulang. Cek bueuk teh ada aing mah teu ngareuneuan sia. Nu areun sia mah bueuk dina kolor bapana. Nu aya lato-latoana. Lain seueur ece eling sia teh. Halo. Tah eta teh jelema teh arti ngan teu diamal. Kunaon atuh urang teh maka kudu pinter. Jang diri sorangan, ye urang teh bakal maot. Teu cukup nu ieu wungkul. Salat ibadah, hei! Pan teu make ilmuna mardudatun latuk balu ditolak teu ditarim. Ari maneh sok salat cek malaikat teh. Oh sok. Can beres eta pertanyaan teh. Ari salatna make ilmuna panjang lalakon teh. Sedengkeun ayeuna mah bodoh teu dihampura da ajengan aya di mana man dihajakeun bodoh teh. Halo guys, mata kade tinu leutik geura urang amalkeun geuning ari geus maot mah hanyakel nu dihanyakel ku jelema teh di antarana hayang balik deui ka dunya, hayang sodako lau ala ahortani ila jaling korib. Dua jelema teh hayang balik deui ka hanyakel teh neangan ilmu. Aya dalilna jelas tinggal dina Muhtar Asadun Nas. Hasrotan yaumal kiamati rojulum angkana utolabul ilmi pidut. Yo jelema nu panghanyakal nang ke di akhirat teh nu dibere kesempatan pikeun neangan ilmu teu neangan hanyakal. Jadi nu panghanyakal teh dua, nu tara sedekah gitu, tara ibadah, dua anu tara neangan ilmu panghanyakalna di poe kiam Allah. Sedangkan geus maot mah kesempatan. Manya si eta maot karek jeung urang ulin manya geus maot nya teu aneh. Nu aneh mah ayeuna maot isuk ulin. Hade cenah. Halo. Kartos teh. Ye, bisi teu narima ieu mah ku papatah nu rada hese. Urang amalkeun we nu sederhana. Tingali kupingkeun lagu Oma. Hei boleh saja kau cintai dunia. Lain ulah pek beunghar teh kudu komo dipake hade mah. Tapi ingat suatu saat kau kan meninggalkannya. Betul tuh? Sekarang atau lusa, tua ataupun muda, yang pasti kau akan mati juga. Ya. Yeah. Benar eta omanya lagu Pak Haji eta. Hei berbuatlah apa yang engkau suka. Tapi ingat semua itu kan ada balasannya. Melak cabe jadi cabe, melak bonteng jadi bonteng, melak hade jadi hade, melak goreng jadi baik ataupun jahat, lurus ataupun sesat, semua kembali padamu juga. Cek Oma teh dijawab, kemewahan dunia ini memang sangat menyenangkan hati. Ya. Kagoda tah usaha paribasa iyang ka Jakarta tapi eueuh salatan dan mudag duit bisi leungit. Tapi kesenangan dunia penuh dengan tipuan belaka. Dari itu waspadalah, jangan sampai terpedaya olehnya. Ya, benar eta lagu mun ditapakuran sok. Bisi teu ngadengekeun hadis bisi panas atuh. Sok panas, sok digenti anger, sholawat langsung dipinahkeun na mobil teh kana lagu band. Halo? Lanjut ya teh lanjut. Atuh kupingkeun tinggal lagu Oma teh pantina hadis eta teh. Laras kitu laras. Geuningan ibu nu kasep maot nu geulis. Komo nu goreng patut. Piraku sebut ka jorma tuh. Ya Allah, ya Karim geuningan dan nu pangeunana hirup mah Pak. Jelema gelo dan nu gelo mah moal dihisab. Teu kudu salat nu gelo mah. Pamuda teu kudu zakat, teu kudu puasa, teu kudu moal ngahaji nu gelo. Bahkan nu gelo mah moal asup surga, moal asup neraka. Tapi saur Syekh Imam Nawawi mah ya ulama Banten luar biasa nu di Mekah mayitna tos dipinahkeun 2 kali belegeran, berarti eta ulama mulia. Nu sok diaos ku urang kita bener alhamdulillah.
Dia berpendapat seperti ini. Jika abi mah percaya 100%. Sabab disambungkeun jeung Al-Qur'an. Kieu pendapatna teh. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kumaha sore dan nu geloma tuh rek ngabohongkeun ayat Allah kumapan otakna ge ngagiclek. Jadi nu geloma meusing teu ibadah ge dihampura asal inung bapana Islam langsung ka surga. Saur Syekh Imam Nawawi teh. Ngeunahnya euy. Teu salat ka surga jang. Lain teh hayang gelo teh hoream lelempanganan. Capek aing. Tak mending cager. Iya teh nu KKN anya. Ti Palimana? Ti Uin aya. Uin teh mana ya? Punya itu. Atuh balad urang S2 di ditu. Jeung si Abah mah si Abah. Aya rencangan teh urang di mana? Abah mana mah? Abi 3 rencangan dia si Abah Dedi eta sakelas jeung abi. Alhamdulillah. Ustaz dengan sok nyumput wae saya mah. Pas waktu barahakan bakal aya gerang kitu. Eta rencangan teh sakelas baturan heureuy sabangku. Da abi mah seuseuna nuju rencangan ti Kawali, bangsa ti Huda 2, bangsa Piki tanu di Adikro, pokona mah orang dia hunggul rencangan teh. Abi itu cepat tuja sorangan deui. Bola teh kana NW ka dieu. Alhamdulillah teh kercan boga mobil sanggeus kuliah ka dieu mah nya kitu teh omset namahan alhamdulillah. Alhamdulillah. Teraskeun ya teh teraskeun. Jadi urang teh judulna ieu hayang memperkuat ibadah jeung tali ukuat teh aya deui tong nyapirakeun ilmu agama. Geus maot mah jelema teu bisa kukumaha Pak. Mumpung urang hirup ayeuna sok aya kesempatan. Ieu PR dai maot mah geuning paajengan jiga kana tanggal awi cek para ulama. Nuar nu ngora pantes. Nuar nu kolot pantes nya kumaha nu boga awi we. Cek Allah teh maneh ngora kene tuar gua aing. Maneh kolot tuar. Nya kumaha we? Nya kitu pan awi ngora ge dituar manfaat dipake iwung. Dibikeun ka urang Jakarta, didahar ka urang Jakarta. Ini apa? Ini adalah iwung. Iwung itu apa? Iwung itu bambu muda. Cek urang Jakarta, wah bambu muda juga enak apalagi bambu tua. Hakan taraje kusia atau hakan. Halo? Intina tad. Dah hese geus kolot mangaji teh teu asup-asup mun ngadengekeun mah bisa ieu teh. Alhamdulillah ciletengan ngapalkeun hese. Si bapa sarua. Eueuh deui kesempatan teh hiji deui atuh budak sina soleh da eta nu bakal nyait waladun solihun yadula teh budak soleh nu ngaduakeun ngarti ilmu agama ka inung bapana. Leres teu? Kudu pinter budak mun urang teh bisa ngaji. Lamun ayeuna bapa bodoh, ibu bodoh, anak bodoh tuh jadi keluarga sambo sama-sama bodoh. Rek saha nu nyapaatan ke di poe kiamat. Ai belegug kabeh mah. Halo? Ya Allah. Sedengkeun budak ayeuna eueuh didikan pasantren, main game online jago. Maca sapinah boloho. Belajar tajwid banyak yang gagal. Tapi joget TikTok banyak yang hafal. Dayeuna mah jeung ninina joget TikTok teh. Tuh nah HP teh na janela. Ka dieu neng, hei sayangku. Kadeuleu ku aing inget keneh teh eta. Eraeun jelema nepi ka ayeuna keur naon ceuk. Urang mikir ninina geus goblok kumaha incuna. Eueuh pasantrenanan budak urang mah ancur. Leres teu? Belajar tajwid ayeuna memang teknologi teh unggul tapi budak kana ngaji beuki ngedul. Leres teu? Sok budak leuwih apal keneh nu teu manfaat budak teh mah. Waktuku kecil aku gak tahu yang inung lagi korban gara-gara sebotol nya eta gitu nu kitu mah da tereh apalna teh euy eta budak 3 tahun gara apal lagu bahasa Inggris nu anyar teh geuning apa teh apa kesip naon cing teh eta teh dipelong aing teh atuh ku aing teh ditalar jeung pidato. Matak buya pendidikan teh nomor hiji jang budak teh punten ieu mah wajib ieu mah kudu diperhatikeun. Lamun aya budak nyeri hate moal ieu. Nyeri hate moal. Aya budak teh keureuneuh ti heula. Lain salah budak eta teh lain. Salah kolot. Kunaon budak sagelis-gelis make dikencarkeun atuh. Budak awe mah didik jam 7 peuting tong kaluar cicing di imah. Laras gitu.
kudu nama kurungan ku carangka can hejo mah jiga jukut. Ieu mah mang ka mana budak nu geulis teh? Budak aing mah atuh payu da geulis. Eta teh jiga nu bener kolot kitu teh bodoh sarua jeung mikeun peda ka ucing teh. Kudu nama ge ya ka mana budak urang mah dikeringkep bongana budak teh sadia. Ieu mah kalaka jang bade ka mana? Pak namu teula pun anak wios ya. Oh jigjang. Ke bapak pangenakeun martabaknya. Sarua goblokna. Ari pak teh budak teh nya keureuna ti heula cek bapana sia teh ngerakeun keluarga mun aing mah balikeun bapak ge ka mana wae. Jadi penting pendidikan kolot teh betul. Dohiron wabatinan wajar we cek doel sumangge panona alus irung alus. Eta laguna teh. Ditempo ti hareup ti gigir. Bantuan tak merame ya. Ngan hanjakal pisan kalakuan. Otong kain atau nyebut setana. Gunta ganti jalu tesirikna. Ibu hoyong tuh gaduh budak gunta ganti lalaki hoyong tuh. Teu hayang urang. Tuluikeun laguna. Nahaku naonu kelis lobanu. Asik. Nah, tong nempo bujur aing ka dieu heula nya cengin bujur aing mah dimusikan ku aing mah rame. Nah, aku naon nu bangor. Semuanya jiga nama asa aing. Tuluikeun ka kok edan. Bisa payu. Tungtungna wajar we isuk-isuk di akadan sore geus utah-utahan. Wajar we Sabtu murumantu Minggu geus ngajuru. Da dikencarkeun ku bapana jeung inung. Semuanya kulit kelir koneng. Tong nepuk ka dieu da atuh cengi ka dieu neuleuna si teh. Pun tuna bodas. Kagok edan biwir barem-barem. Panon coklat. Kurang kumaha beungeut na jika kopi susu nganaha atuh bet. Asik semuanya. Geblek hirup daek. Hoyong jadi runtah. Ulah bangga bisa gonta ganti jalu. Komo jeung. Naon bedana jeung lala ya tuh. Tadi qosidah tampil teh nu anu teh. Tampil teh. Kan dina qosidah teh tong disapira abi mah meme cerawis depan qosidah heula baheula teh. Marawis jadi. Lamun nempo mah ya papatah sabenerna mah ya jero kene dina qosidah. Leres teu? Geuning atuh aja tingalikeun sok dina qosidah ieu. Bener papatahna. Aya lagu kieu ku abi sok diterangkeun di mana-mana lagu ieu teh. Tahun 2000 tahun harapan yang penuh tantangan dan mencemaskan. Ibu terang lagu eta pernah nguping teu? Keur nerangkeun budak zaman ayeuna eta nu hese ngaji. Wahai pemuda dan para remaja, ayo siapkan dirimu. Naon kudu disiapkeun teh? Siapkan dirimu, siap ilmu, siap iman, siap teu siap ilmu, teu masanten, teu siap iman, teu alaikum bimujalasatil ulama, hancur budak ayeuna mah. Kartos teu? Bener eta lagu. Inget teh baheula teh abi katara lagu eta da sok miluan qosidah di desa teh lomba bagean kecerek. Inget teh laguna teh aya dua nu kahiji mah ieu geuning laguna teh. Ya Robbi balik salala nu eta geuning. Geuleuh aing. Tah lagu kadua nama eta tahun 2000 kerja serba mesin berjalan berlari. Sok aya nama sagala ku mesinnya. Manusia tidur. Asik makan dan minum. Ayeuna mah geus eueun ngagigihan sangu Magicom. Geus eueun naher cai dispen. Tapi ngaji beuki ngaredul. Leres teu? Allah. Naon ka dituna teh cenah? Manusia tidur berkawan mesin makan dan minum. Tuluikeun laguna sungguh mengagumkan tahun 2. Namun demikian tong ka dieu ningali. Namun demikian penuh
Benar lagu eta. Sok memang mengagumkan. Tapi beki loba tantangan. Di abi aya nama bada magrib teh SMP SMA teh geus eueuh nu ngaji. Oh sarua goblok berarti. PR Pak eta bener lagu eta bener cak abi mah lagu eta. Geus aya nu marawat eta mah nu qosida eta. Penduduk makin banyak, sawah ladang menyempit, mencari nafkah. Sok mana geus modern teh. Geuning beuki hese gawe teh. Da ka Bandung gawe di pabrik teh duit kudu ti heula. Tenaga manusia banyak diganti mesin, pengangguran. Dan diudagna ijazah. Da kolot nu hade mah kieu, jang. Sakola bari masantren itu. Aya nama kieu kolot teh, jang. Sing luhur sakola teh. Teangan pokona mah sakola nu alus. Maneh kaluar ti sakola teangan gaji UMR anu leuwih ti 3 juta. Meureun maneh loba duit mah nu bungsu teh biayaan ku maneh. Berarti nyakolakeun budak teh sina kudu soleh, sina kudu mulang tarima. Tah lolobana kolot teh kitu, nu hade mah kieu kolot teh ujang. Maneh kudu sakola bari cicing di pasan. Eta kolot nu hade maling kana pitayieun hungkul cekokom dengekeun. Halo? Sok saha nu rek ngaduakeun pas maot? Debatur moal aya anak mah sok bakal mama abi teh ngan saukur bisa ngaduakeun bungah kene eta. Da maca yasin ge kudu make tajwid, ari teu make tajwid kumaha da aya nu maca yasin kegancangan teu puguh. Wajah alam baina adim sedang ngopi-ngopi sedang. Nah cek aing teh sedang sia mah. Halo? Teraskeun pa ieu teh? Geus lalimpeuk kieu di hareupna. Bantuan Bu capek. Sok teraskeun ieu teh teraskeun. Da bingung ieu teh. Pan meureun ka dieu teh urang teh kudu aya ngajina, kudu aya senina. Lamun serius di awal dipikeun ka akhir ditinggalkeun mun urang. Pernah ada coba pidato hareupeun ajengan nungkul dari carekan ku ajengan aya nu wanieun ka urang. Heureuy wae tungkul aing nyobaan. Pas cengkat jelema eueuh. Aya nu datang nuhun ajengan ngaos teh nyerap kana samleh goblok ngadah dieu. Halo, samleh teh kerah jadi. Teraskeun ieu teh teraskeun. Eta tah nu utama mah pendidikan budak tong disapira. Bu, ieu aya santri tadi dia aya cung mana santri teh? Yang di santri mana punten? Di dieu. Cek abi mah abi leuwih bangga kene budak masantren anu di lemur. Berarti eta mah mun geus pinter teh bakal cicing di lem. Dan nu jauh mah bakal mantog ka imahna. Tah salahna lain salah sih, ai salah mah ulah nyebut salah. Tah sok anu kieu, oh budak santri abi mah di Jakarta. Kos abi we santri jarauh nu urang lemuran. Tapi teu bangga. Meureun ieu teh budak teh mun pinter mah mantog ka imahna. Jadi urang teh kudu bangga budak SMP SMA sok himbau ku RT jeung kepala desa teh bada magrib kudu ngaji. Da eta nu bakal mimpin di dieu. Lamun ayeuna diantep ku pimpinan 10 tahun yang akan datang, saha nu rek imaman masjid mun budak teu bisa ngaji-ngaji hartos teh. Jadi kudu bangga itu orang lemur teh ngaraji teh pada mah. Teraskeun ieu teh ngaos teh. Allah kan. Alus nama masantren jang. Keun bae budug ge keun bae. Budug urang baheula di dieu tah teu cager-cager. Ayeuna ge mun ngadahar hurang da atul deui. Saumur-umur we. Keun bae jang budug-budug ge da cek ajengan ge budug-budug ge barorok ece. Eueuh budug barokah teh aya budug barokah teh. Kuring di Manon Jaya teh 2006 keluar 2015 salapan tahun setengah Manon Jaya teh. Lamun ibu nanya, da atuh da ustad mah meureun hayang masantena sadar ceuk saha mun kudu ngomong salila salapan tahun setengah teh kapaksa. Ngan ayeuna mun geus nguruk santri tah kan bagian nyekel sorop tah heg aya nu teu bisa hayang balik deui eta mah. Da wirang atuh. Baheula teh ibu eueuh jelema nu lapar ibadah masantren teh meunang maksakeun ceurik teh tad bedul pangtarikna di gobong. Sekolah kan apa teh inget keneng jalan teh ka Cikatomas teu ka Cisumur. Bisi budak cenah inget jalan balik diputerkeun heula. Dibawa ka Manun Jaya ka dieu ka Gunung Tanjung. Celek euna. Cek apa teh tah nitip cenah budak saya tsunami. Kan abi mah pas ka dieu teh pas tsunami poe Kemis tah Kemis hareupna ka dieu keur zaman Panganaran. Kan nepi urang ka bagian itu tsunami baheula teh. Berangkat teh ka huda da jebleh euy sugan teh aing mah
Ngaji teh juga di lemur, maghrib, subuh, maghrib, ngaji tuh lu. Stres pokoknya. Datang teh, pomo pas maghrib geuning ada nu ngeunaheun teh. Lawang Allahu Akbar, nyel hate teh. Ingat lawang imah. Ayang ka mama, ayang uwi. Ibu ngalaman teh jeblek gitu urang. Anterkeun hayang balik. Lamun keur ceurik geuning di kobong nu pernah masantren mah. Hek disamat lain kalarepe begitu tarik jeblek teh. Kunaon? Ngam hayang uih repe, hayang uih repe. Keur ceurik dicarekan ku pengurus teh da kudu repe. Ceurik nu ditahan teh nyeri gitu. Inget di laung imah. Jang ceurik baheula tuh. Hayang balik anterkeun jig balik atuh sorangan. Da teu apal jalanna. Ngalaman. Jadi sebenarnya mah wajar. Ya Pak, mumpung ayeuna masih ajaran baru budak nu sakola hungkul kudu cicing di pasantren. Sebenarnya mah ya. Lamun kunci masantren itu lain aya di anak lolobana mah di kolot. Kudu kuat kolot. Contoh cek budak. Pak, jangan sabar bulan ininya, pas 2 bulan. Bapak abi teh buduk, kolotnya kudu kieu. Kene jang. Medi aku santri sing kuat ujang teh bakal jadi pemimpin. Budak nu tadina jebleh da eureun. Da kolotna. Tapi lamun kolotna nyamat nya. Assalamualaikum Pak, abi teh buduk. Atuh ujang teh apa da sadayana atuh ujang teh jiga toke. Nya budak teh dijemput teh goblok da sakeluarga. Bal. Anger kudu kuat inung bapa mah santri tong lebay. Ayeuna mah santri urang we da aya nu dianteran saminggu 2 kali atuh. Santri urang mana teh si Rois tanya kita ka si Rois eta. Aya. Iya terus nanti dibawa ke urang. Da ieu supir batur mah mahal sih mah dibere dahar. Kumaha we nipu umat mah. Teraskeun ieu teh teraskeun. Ye, intina mah kuncina ieu teh duanana kabeh ilmu agama. Ulah barudak teh ya arek sare HP hudang sare arek modal beres modal omeh sia teh HP. Ya Allah ya Karim ya Salam. Gusti ieu teh kuat teh produk Israel sebenarnya. Punten di abi ulah kanya ngomongkeun di batur lah. Bisi omongkeun da kudu dibasmi. Kapan tina bodoh teh jelema teh leuwih percaya keneh dukun daripada ajengan hayang beunghar ini ka dukun. Pa dukun abi teh kumaha teh budak teu payu-payu wae. Oh, wang itung jodona. Budak lahir poe naon? Poe Rebo. Oh, Rebo matong kawin ka Sabtu. Sabab Rebo dal hayam, Sabtu udah careuh beak hayam ku careuh. Goblok cik. Jelema beleguk mah da kitu gawena. Nya pa dukun insyaallah moal dikawinkeun ka Sabtu budak teh rek ka Kemis. Lu naon deui kayang maneh cidun. Hayang beunghar dukun deuleu pandukun teh kokoro imahna ge. Menyan sagede hulu ucing. Cek dukun teh tong make sesedot bisi kemong pipi. Bulu kukus ngapung ka samur kalur ka sang batra bacambrong kalapetong basura jiga kuya bah jabri jiga juring. Be cecekna di handap hiji. Nu ngeudeuna liang irung korong meureun. Nu dina tangkal jamu monyet meureun. Nu dina liang bujur tai meureun. Aing kasih mau datang ieu buat mau ditajong aing seuri. Mangga abah nyakeun cai Sprite, cai Cola, cai Fanta mung aing mah hayang cai Aqua. Gara-gara bodoh tina ilmu agam sing bangga budak teh ngaji pada maghrib di SD kene teh sing bangga ulah ieu mah geus gede budak teh oh budak kurang mah teu masantren ge beunghar belah dia tato gambar termos belah dia gambar cukil ditanya teh sok kadi cing mana budakna dia jang cenah bejana ujang beunghar gaga cik rukun Islam sabari nyalima atuh Pak Ustad naon hijina Muharram Safar Mulud teu bangga aing boga budak kitu. Garong cek aing, mesti mau duit loba ge. Laras teu? Naudzubillahi min sok buka hatena urang teh kudu aya nilai ibadah jeung ukhuwah. Ternyata nu mempereratna teh adalah ilmu agama man aroda dunya palibil ilmi wa man arodal akhirata palibil ilmi wa man aroda huma palibil ilmi. Ilmuwan mah cilaka. Naudzubillahi min
gali cekaplah. Mudah-mudahan aya manfaatna. Urang sadayana ibadahna beuki masagi, ukuahna beuki maksimal. Kalawan ieu kampung tahun ayeuna kapayun dugi ka poe kiamat sing jadi kampung nu qaryatun thayyibatun. Amin. Oge nu paling bedituna baldatun thayyibatun. Indonesia teh sing calager. Amin. Ulah nepi ka ayeuna teh nu teu bener di penjara geus puguh teh. Teu korupsi jelema teh. Jelema teh bahkan eueuh bukti korupsina bahkan tidak merugikan negara dari penjara anu geus triliunan. Allah teu dihakimi aing geus hancur eta. Mudah-mudahan sing calager amin. Oge nu paling penting budak urang nu teu as hatena sing dileuleuskeun amin. Aya nu paling penting di guru-guru urang sadayana, para kiai, para ustad, para alim ulama, mudah-mudahan sadayana sing dibarokahkeun sehat dohir batin amin. Oke ibu bapak sadayana nu hadir di tempat teu di wila-wila nu hadir sing kenging rezeki anu barokah teu disangka-sangka. Amin ya Allah ya Rabbal. Allahumma sholli wa sallim mubarik wa sallim amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'ama yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalal karim wa adhimi sultanik. Allahumma agnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma in ahadun aradana bisu'i minal jinni wal ins wal wusumim basharin aw syaitonin aw dolimin aw hasidin aw sarikin aw mutajassiminhum pardudum pintis kasih wa kulubi waswasim wa abiku minar rijil la rosi la sahla yajda wala jabala yaktau bi alpi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma barik lana wali jami auladina wa talamidina wa tilmidatina minal ulama'il amilin mamil muttaqina sholihina ta'ina lillahi wa rasulih. Allahur marfa' darajatina wa tawil a'marona fi ibadatik wa hasin akhlaqona wa wasi arzaqona wa habib lana anasa ajmain wa tabadil adawa tamim bani adam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah tawaqina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sakali dihapuntenna para kiai terutama abi bilih caliweurakeun imah itu ngahibur ka ibu-ibu kamu rangkali. Mudah-mudahan aya manfaatna kutumayang dina ari-ari rek balik deui ka Cipatuja Pamayang kade bere adrahi aya cemai jeung ceuis pidato sakitu wae sabab parasmanan geus tiis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aturkeun nuhun ka kersana Kang Ajengan anu parantos ngadugikeun ceramah Islamina mudah-mudahan manfaat keur urang sadayana. Alhamdulillah acara ti awal dugi ka akhir parantos rengse. Ayu udang tutup wae ku pangaosan hamdalah sasarengan alhamdulillahirabbil alamin. Sim kuring salaku pembawa acara Dada Agung siapunten boh bilih seueur kalepatan anu aweuna murni ti diri abdi nyalira anu saena ti Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur nu dipika hormat ku Allah, ibadah supaya ditebihkeun tina musibah. Urang sadaya hirup di dunya teh teu leupas tina uji coba. Aya kalana urang ditimpa musibah, boh kasakit, kahilangan, atawa kasusah dina pangabutuh. Nanging musibah teh sebenarna pangeling ti Allah. Sabab seringna manusia ngan eling ka Allah nalika kasusah datang. Kukulantaran kitu urang kudu ngajaga ibadah
ulah ngantosan aya musibah heula kakara inget ka Gusti. Ibadah sapertos salat, ngaji, sholawat jeung amal soleh sanesna teh mangrupa tameng. Insyaallah ku rajin ibadah urang tiasa dijauhkeun tina musibah anu ngahancurkeun. Sarta upami aya musibah sumping urang tiasa ngaliwatan kalean sabar jeung tawakal. Mugia urang sadaya dijadikeun ku Allah hamba anu istiqomah dina ibadah, dijauhkeun tina musibah sarta salawasna aya dina ridona.